teh. Meni urusan kahirupan. Unggal poe teh kieu jeung kieu wae. Kabogoh teu gablek. Gablek babaturan aya hiji genan mata krungsing. Aku kumaha ieu teh aing. Sapopoe teh ngahuleng jeung ngahuleng we. Incepna mah gablek kabogoh digigireun teh. Nyerende ka aing usapan, ayang-ayangan, encun-encunan. Aya ku bagja anjing namun gablek kabogoh aing. Tong boro-boro kabogoh anjing. Pabaturan awewe genan teu gablek kudu aya mah. Duit teu gablek. Kumaha tuh nya. Keun we atuh. Teu parawan genan, randa-randa genan ku aing disikat keur kieu mah lah. Paduli teuing. Ek randa anak 4, ek randa anak 3 genan. Mahal nih. Kudu diikhtiaran segala rupa genan kitu. Tapi aya randa di ditu euy. Sugan we atuh. Deketan ku aing nya kuduna teh nya euy. Sareng apal bobogoheun ka aing meskipun aing teu gablekna naon genan tidak memandang fisik manehanana mah. Randa gitu loh. Derek ku aing deheureyan ah. Bae aing randa-randa genan ah. Disikat ku aing. Padahal ting daripada eueuh akar rotan pun jadi. Setan aing panggil nu kieu patut. Ka mana sia? Ka mana sia? Katingalina. Ya, geus rapi kieu. Jam. Acuk. Tingali di sepatu. Cosoan. Emang gablek duit gitu. Zaman ayeuna nu penting mah Sia mah dasar modal nu kitu hungkul ceuk aing geuna. can payu nya. Naon maksudna sia? Ngecek aing. Aing make apel. Padoli teuing aing mah teu nanya ieu. Emang urusan aing, si arek apel kumaha genan, ha? Emosi. Tong emosian. Apel. Bisi darah tinggi ke jantung ngagelepek. Aing mah teu kudu dietakeun genan leubeung sial mah geus emosi aing mah. Ka mana? Ek naon teh tanya wae tuh sia teh. Ye, Urusan maneh? pan urang teh kudu aya adab. Ka mana? Ya ke apel lah. Naon maksudna sia Sri? Aing teu percaya mana cik salila-lila aing bareng jeung maneh tapi can pernah aing nempo maneh mamawa awewe anu ayana ge hayu di tukang teh jalu jeung jalu. Aing malah mah baheula teh asa rada curiga. Cek aing dibuktikeun, ha? Nya heuh tuh. Ku aing dibuktikeun. Nya. Oke, fine. Deleukeun aing mau awewe engke. Benar. Deleukeun ke ku sia. Diantosan ku aing sia. Aing teu yakin anjing. Karanda ka perawan anjing nini ge moal daekeun. Pe di dagoan. Jor we kunyuk sia kumaha sia we lah. Deleukeun aing mau awewe hareupeun sia ku aing dibuktikeun kumaha we carana. Aing normal kieu-kieu geunan. Baheula mah aing astagfirullahaladzim. Pan aing teh geus insaf. Laki aing teh. Ku aing dibuktikeun deleukeun aing mau awewe. Dileukeun ku sia. Kumaha we carana aing pokona mah mau awewe hareupeun si kunyuk. Alunjak ka aing samarukna aing meureun teu gablek awewe. Aing teu gablek awewe meureun. Ih. Pan aing emang teu gablek awewe. Tapi aing berjuang. Awas kunyuk deleukeun ku aing sia. Aing geus burit geus gaya ya. Usaha ngajak ulin-ulin acan. Cik atuh ngelewat duda atau bujang ge bae lah brondong ge aing mah. Nu penting ulin. Aduh hayang ngabaso hayang nyeblak ieu aing teh. Tapi duit teu boga. Aing sarasan hirup. Kadariha atuh duda. Aduh ya Allah ya hayang duda atuh ieu teh nya. Bujang bae duda bae asal lu beunghar aing mah. Ieu teh mun hayang ulin. Salah aya huit-huit duda kitu nya atau bujang. Atuh are ngalgera ka dari nya doh ya. Neng. Ih, teh. Bade kamarana. Aduh. Oh. Kudu naon teh? Abi teh ieu teh. Nyeri asli ya Allah. Kunyuk.
Kumaha? Oh, gimana? Abi di dieu. Hah? Di dieu. Hah? Tuh aing datang nu goblok deui nya. Pesan bara lagi mah. Yuk lah teh, Amang. Hayu, mereka mana ah? Abaso. Tah eta. Aduh aing ya. Kumaha? Ya, nyalira. Nuhun. Hah? Ngalirat eta tadi ge. Iya bener. Awet teh. Bener-bener ini kan akan anu buat alapi. Ya, Neng. Hah? Kumaha ah? Bade ngajak ngabaso? Lelas Neng teh. Alapi ka Abi. Nah jadi lap yuk ngabaso abi mah ngantosan nu ngajak ngabaso. Ngomong tadi sia teh kunyuk. Naon? Geus keblak salaki mah sia teh. Amit. Iya aing. Aya nu kieu patu. Budeg aing datang nu budeg kieu nya atuh. Aing datang teh atuh nu warasnya karena nu budeg kieu aing. Ya mun geus gaya kieu da wadah kitu ya teh nya nu lewat ka dieu. Aing nu dua kala labur jika na itu barada bener ente budeg. Kalah kabur deui nya. Aing Budegnya goblok anjing. Si eta mah hawak anjing. Lain awena. Tapi teh baheno. Mantap. Ayeuna ge moal nyambung si koplok mah ngomong lagi. Keun we engke jeri weuh. Ngan asa palaur anjing. Aduh. Naon atuh? Anjing. Ah, dah. Nah aya naon sih? Naon atuh sia kehet? Nah awewe kumaha itu? Yo. Anjing. Ata awewe anjing. Mun janah. Heuh awewe na be aku sia kehet. Alhamdulillah ka udah nyebutkeun. Alap yuk cenah deh. Aing moal nyambung. Stop. Naon we ieu? Keur ngomong ke naon ya? Awewe lah. Awewe di ditu mah. Tandanya. Awe randa anjing. Alus pisan. Awe randa. Di mana? Ieu mah meyakeun wae. Ya. Bo. Duh. Kos. Mesti apa-apa teh ieu. Ieu aing jeung beuki mah. Iya. Kumaha? Di ditu awewe geulis pisan. Jigra ngomong madaekeun tapi si budak goblok. Ya, di ditu tuh. Anak ada guan. Randa. Hah? Randa. Randa. Anjir. Alus cik kemana mah gak daekeun. Daekeun kemana mah gak. Bener urang mah ngabobodoh anjing. Alap yuk kan urang patut oge. Memang aing percaya siap bisa. Ah kakabeakeun ku si budak ya mah. Tinggalkeun si budak mah. Mah cik ente kali itu. Insyaallah geura. Teuing kumaha? Ari ngaranna saha? Aing teh apa bapak nama? Randa, pokokna mah Randa. Bohona. Pokokna mah. Sianya. Bisa mana kali itu? Aing percaya ka mana beut mana mah kitu da. Kadi itu kunyuk sia. Ah, Aing nanya ngaranna saha nya kana bapana. Aduh, awewe nu dimaksud ku aing kitu euy. Ulah sampai lolos ieu mah kudu ku aing. Sigana eta awewe nu dimaksud barudak, sigana tujuan aing. Wah, bahaya geus kacium ku barudak ieu mah goblok teh euy. Bisa disalip manten nih ku aing. Kudu disalip ti heula ku aing. Ieu mah ulah diengkekeun. Ku barudak pasti iseng ieu mah. Itu sih kan nama aing udah nekat pokoknya mah gaya ngapal sikat ku aing kenalan aing teh punten teh Bade bali mana ah? tah bade ka payun Atuh cali kala. calik Nuhun. nyalira wae teh Nuhun. teh sasaha Teu aya abi mah. kararisin ieu teh Ieu moal bade di heula. bias gitu Wios mangga. nembean di dieu nya Nuhun. damang Alhamdulillah. tadina ti palih mana Abi teh ti Bandung. oh ti Bandung Nuhun, nanti pirakan sareng caroge geuning nya teh. Oh. Deui ka dieu abi teh. dipirakan Nuhun. aduh putra Sedih. sabaraha hiji Tegaduh putra abi mah. Tegaduh putra. Nuhun. Ah bade balik ka palih mana? Tah bade ka payun abi mah bumit caket di dieu mah. Oh. Di palih payun di dinya tah. Ih tetanggi atuh nya. Tetanggi. Terus sabaraha dinten di dieu? Ah namanya gawage sasasi abi teh. Sasa sih. Nuhun. Ayeuna jadi tetanggan bila aya naon mah wartosan wae. Oh, mohon. Abi pada aya ieu di bumi abi mah tara ka mana. Oh, ari kitu mah atuh. Alah kita cunahan kitu nya. Aing kakaro ge wawu geus. Ih. Buah-buah ieu mah aya maksud juga nama. Naon teh? Henteu ya aa mah ni ganteng. Besok bisa wae teteh mah. Aa masih single? Alhamdulillah masih single. Oh. Syukur atuh pami kitu mah. Ayeuna bade ka mana teteh? Abi teh ieu teh hoyong nama Ameng, tah yang ngajak Ameng mah abi teh. Hoyong Ameng? Hayu atuh Wang Ameng.
Engke bisa anu nyusulan moal. Aman moal. Aman jeung abi mah moal anu nyeuselan. Bisa kamu mah ieu bade diantar ka mana wae geuna diantar. Leres teh. Aslina. Hayu atuh Hayu. motorna dipalih mana? Motor. Uhun. Banyakeun motor. Sepeda ge aing teu gablek. Aing. Hayu atuh bade moal. Hayu. Antosan sekedap abi nyandak motor. Oh, Ya, uhun. antosan Minggu sekedap. aminya. Siap. Antosan sekedap. Teh, antosan sekedapnya. Anjing. Aing motor. Kumaha ieu aing? Tong boro-boro motor sepeda ge aing teu gablek. Aduh, kudu nginjem ieu mah aing. Berkorban aing ieu mah. Aduh, ya aing nginjem motor ka saha ieu aing? Ieu mah kudu gerak cepat aing ieu mah. Soalnya ieu bahaya ieu. Kayak cium ku barudak mah ieu geus di hiledan. Mang Wawan. Bang! Mang Wawan! Bang! Aduh, untung aing papanggih. Nah ya naon aing niruas ih. Aing tadi ku aing digeruan di ditu, tuh ngaliuk-ngaliuk wae. Urang narusuh. Di motor sakedeung. Moal urang katergeun pamajikan. Kabina-bina sakedeung mang moal lila ieu. Katergeun pamajikan urang aduh rek kabidan. Please mang sakedeung ieu mah aing moal lila ieu. Wayahna ku aing disewa lah. Ayo urang muda. Heeh, ku aing disewa. Disewa ku aing. Da atuh da mana tuh ayeuna lah. Engke atuh, engke burit duitna. Lah moal. Ayo. Nah, moal kumaha astagfirullahaladzim meni geus alabatan lain jeung babaturan wae engke burit duitna. Lila itu moal. Moal sakedeung aya pangabutuh urang aya perlu sakedeung. Ulah lila urang Moal, moal. Nungguan. Heuh, pinjem sakedeung. Aing bener gitu teh. Bener. Hengke ieu nya. Gampang cicing tenang cair pokoknya mah. Awas we mun ipeng. Moal. Moal lila ieu, Mang. Heeh. Lumayan. Sudah bener pemberian anak. Aduh. Apel bos tuh. Apel. Nak bunyuk wae. Punten Ang, punten. Naon? Jing. Balaga rek ka mana-mana. Ya aing rek jemput awewe aing lah. Teu percaya sia. Aing. Delekeun ke kusia ha. Naon? Ngaja nyewa. Ngaja. Besok loba ngomong atuh koplok sia teh. Buktikan. Bawa Rek dibuktikan delekeun ku aing awas sia kunyuk. benar gitu euy. Aing asa curiga. Awe mana nu daekeuna? Kukulkeun tuh si kunyuk. Udah ku ais. Ya, Teh, malam itu dah. Dongan alami lah kana ieu we. Dadah. iya teh. Teh. Aduh. Aing geus kinjam motor. Aduh. Aing coba geus kinjam motor. Ya, geus we anterkeun aing we balik. Capek aing ti ditu. Bating gaya. Teh dibawa. Aduh, ayo. Gawat. Anjing lah kemana setan kunyuk. Aing geus bakat teu payu mah moal payu.